Kepada bendera merah putih, hormat, bro. Yup. Tegak, bro. Wih, dia mau hormat. Sulung langsung. Bendera merah putih hormat. Ih, hormat ya. Jasa pahlawan dirinya ta. Merah putih jeung dia kalau tan merah putih, RT. Ulah lawara, urang mah tinggal ngeunah anak wari. Dar tinggal dahar. Kalau tahu lama bom, merangan penjajah. Ngabelaan merah putih. Siap, tegak, atur bener. Sama RT mah kebiasaan, kurang cingkrung bae. Tegak. Ih, keburu diserang negara batur dia make. Cungkrung betul bukan dedengnya, betul meribut perang negara. Ih, siaga satu, Hansip. Siap. Ajudan. Siap. Oh, siap, mae. Dibom ke ku Israel. Urang ku terketir. Ih, kuari siaga satu sip ieu urang ieu negara geus teu aman ieu. Perang we perang. Israel bae keur nyerang kuari ka Iran. Ajupan eta Amerika pipilueun. Ngebom Iran. Nanaonan eta Amerika eta? Sa presiden eta Amerika. Ke japohoan teh ngaranna perasa asa-asana ceuli eta ngaranna drum gitu jeung eta drum. Ngaranna drum. Sound lain. Lain. Oh, sakara pohon deui eta drum pokona mah ujungna. Oh, geus pokona mah eta lah besip eta brengsek eta presiden eta. Ieu urang keur krisis global ieu sip yo. Urang di Siaga 1 yo. Aduh, kumaha ieu pengamanan kudu ketat yo. Hansip RT ya ajudan yo. Karo deui ngalen, boro-boro global, buku SCP laleungitan bae dina siaran TV Hansip mah teu timu, penting global. Renyek eueuhan. Dia mah teh mah tipis sip, pipi dia mah eta. Ieu mah negara ieu mah. Pan ieu urang dampakna ieu kena ekonomi ieu krisis ekonomi ieu. Global ekonomi. Ari ngomong doang nu heuh, doang pengamat politik ngomong global, ari tampang doang jarod doang tampang ngawuluku. Ngomong global jeung Hansip atuh ngadalah tampang anu kumaha global. Tampang doang tukang nyadap kitu nya laguna ngomong global. Jarod doang tukang nyadap karet. Ulah ngadalah dina tampang sip. Ulah ngadalah dina tampang, najan tampang doang kieu nyokor kieu. Atupan Intel nyamar. Nan Intel aya rapi. Buuk gondrong, pan kadang-kadang huntu parehol. Lagi orang geus kieu kumaha ya? Siaga 1 na kumaha maksudna ieu teh karting mah siaga 1 ada diruyuk. Batur mah nyetek rudal. Teknisi langsung nyen rudal naon ieu siaga 1 di sawah kieu naon. Iya, mau orang sip latihan militer heula, uji coba fisik gitu. Urang mah modalna arit jeung golok sip. Tiba heula ge bambu runcing pun kasebutna. Geus modal arit bae bila mana mintur asah deui konsrengkeun. Hajar kadekeun ka budak musuh. Geus hayu latihan militer heula. Eta RT eta cenah cocok jeung taneuh teh ceulina teh nolo budak. Ajudan siap ajudan. Siap. Pokoknya mah. Ayo. Sip. Hei, ieu naon ieu alat cangkir. Nyaho ieu laki militer kieu kiamat. Wah ya, zo atuh geus teu zaman. Do kieu mah latihan naon ieu? Batur mah geus nyeun aerodrome, geus nyeun pesawat 35 jet. Ieu mah naon latihan kieu geus teu zaman jing. Zaman naon ieu mah? Kaburu kabom ku batur. Atuh geus teu zaman fisik mah zaman jawara ieu mah. Batur mah deuleut naon jelema galeulis dariuk doang, rudal penting blesat. Otak nu main, lain tenaga. Ngegedekeun tenaga doang jauh gawean kuari mah teu zaman. Dia masih anteun kumaha. Jadi urang mah di Indonesia meuli pesawat tempur bae meuli pesawat jet di Paido. Nya jeung naon cenah duitna jeung naon nyen irigasi cenah. Atuh lain deui. Giliran perang mah nagara kieu puah-puih urang. Manya modal arit doang jeung golok. Rudal mah ditu keneh geus nyamur kana awak urang. Mentara kacak pujit. Kan nyari gunana ieu kumaha maksudna ieu aing teu hati lalacihan kieu naon ieu. Atau kieu sip bila mana bisik ayang musuh kitu nyerang make rudal atau ning kumaha. Gegeura ngejat pan ari kenceng mah lumpat tadi nang latihan militer kieu lah. Latihan lumpat kieu lah dinu ledok. Gancang. Atau lain kamu ting rudal mah kecepatan lagi 7 menit seberapa puluh ribu kilo lompat dong toke menteka bom hulu ge copok terus kumaha bae ngaruang-ruang maneh buru nya disolokan gitu tang ngadapang biasa tim katak zaman canggih kuari mah naon ya karak lelecehan ya enceng ngadapang ieu ngajoy kitu ngarayap udah rudal lompat iya can sakumaha ieu sip RT ajudan can sakumaha karak suku doang ngeblok ngadapang Jero, iya orang ya sebenarnya iya tuh nasi kotak. Jarta melapar di kuari hang mam, can mam, sip. Jarta melapar sip, can mam sip. Wah, aja RT candahar ya. Selamat cantik. Ngomongnya tuh dia mah karak latihan sakedeung ge kometing doang baheula.
latihan tengah perang gerilya tengah lubung dahar yang pangpung gitu bae. Hati-muti mun ari dia karena latihan selang mau lapar. Kaburu ka bedil ya maku musuh. Hah, Bang Sip? Ayo den kotokan. Mantap atam Sip yang kotok mo. Kang RT mau bejina kelapar. Ayo Sip. Ayo. Di mana dia mah perang ada yang kotokan. Terus saya nabe perang mah kegerahan yo darurat. Aya sangu-sangu dihajar. Dia mana perang ada yang kotok digoreng segala. Ayam geprek atau kabur di bawah ini mau ke batur. RT yuk. Ware ya Hansip, RT ajudan, balap lompat di kali itu. Cek cara lompat-lompatnya, bari yel-yel. Komando latihan pertempuran itu yel-yelna, nya. Naik kira. Atau jaroke lu lompat. Atuh lompat jarong kaping tiburi. Ayo, gerak, stop. Yel-yel. Latihan pertempuran. Ancil-ancilan doang manu minim. Lu kencang ngecepet tuh stop. Lu kencang ajudan. Mati. Kalah menang. Yang penting aing teker hati latihan dua kinaon jeung ieu. Kikian Lu kencang ajudan. Ulah kabur ya kitu lempengna. Sing cepet aing suku anjing arit. Tampal suku be doang ngatape di gua ada kitu. Aing capek maro emang geus nyerah aing mah. Atuh yang menak latihan perang kalakuan kieu atuh paeh teh heula. Tengah ti kamu batur marodar teh heula meureun urangna. Aing mau lompat di kanya be ke karak seberapa meter aja ngah be. Pencek jaro ke tadi latihan militer, fisik. Lain otak bae, fisiknya perlu. Hayo gerak lompat, ajudan. Bising dibadi dang kayak kueng jauh sukuna. Hansip, RT, kalah hadukuk teh seta. Capek aing. Bro, capek. Capek nih ari arep teh capek burung. Di mana ge capek, dahar gaya kabeula aku kudu nginum. Kamu lompat. Kabur bom, ya mah bom. Ngayal kueng dihantem. Kuluna ke kueng ke. Ampun, bro. Ayo burung dah, ayo mas turutkeun jaro. Lompat anjing RT hudang. Siap. Yuk. Blok. Lompat. Lurus. Lencang kanan. Lompat. Gerak tepat jalan. Latihan pertempuran. Latihan pertempuran. Oh, stop. Ayo bendera merah putih, hormat. Kepada bendera merah putih, hormat. Buk. Tegak, buk. Dia mah hormat. Tulung langsung. Ayo bendera merah putih, hormat. Hormat ya. Jasa pahlawan di nyata. Merah putih jeung dia kalau tak merah putih, RT. Ulah lawara, urang mah tinggal ngeunana kuari. Dahar tinggal dahar. Kalau tahu lama bom, berangan penjajah. Ngabelaan merah putih. Pandia matanya perjuangan para leluhur. Pandi nyanyikan. Putih tulangku, darah merahku, kolot baheula be pertempuran nyawa jadi korban taruhan para ulama. Yang merah putih, yang merdeka ari dia. Tengah hargaan dia ke bendera merah putih. Tengah hargaan ke saha dia. Hah, Sip? Tulang. Tinggal tulang, pira aku Sip tinggal tulang. Jangan darah acan RT mau. Terjadi darah burung-burung gitu, Sip. Ya Allah, dia teh merah putih. Darah merahku. Tulang putihku. Dia mah tengah arti benyatu jeung nyatu bade gedekeun dia mah take deet pamikirana. Bejit deket yang hulu dia mah. Nggak, sip. Ngomong jeung si RT mah kapegat-pegat urat. Percuma. Jaro ke kamar dengan temising doang ngomong. Mau ngadekeun motor kalah mundur pan pongo RT mah. Ngas kuari ka ditu. Lompat deui. Engke di dinya pucap, sekot jam. Lompat deui 50 kilo. Nah, nak latihan perang apa nak latihan maraton? Atau latihan perang malah ini doang kitu carana meureun. Lompang 50 kilo nyalagu naon? Kabron paeh di jalan. Sip. Ulah loba omong. Moal bodo jaro mah geus nyaho kana sejarah perang mah. Geus maca bukuna ge geus ahli. Ulah nanya-nanya perang ka jaro mah geus menguasai kana dunia perang mah. Jangankan menang kalah sih urang di medan pertempuran, mati dalam medan pertempuran kita siap. Pan kitu, cek presiden urang ge. Atunya lagu naon, anak laletik kena tinggalkan paeh nuk samaraban. Tahayang teuing paeh teh heula, jaro nu paeh kunaon. Aing mah anak laletik kena, beuki ulin kena teh heula nu berjelo kunaon. Mah aing mah mending ulah perang yang mending hes. Daripada paeh teh heula mah. Mas ulah ngabaca bedong manuk kakeh be geus lompat. Ayo dah. Lompat. RT ajudan lompat. Lompat tuh kencang. Paeh dah lompat segala macam paeh di jalan ieu mah naon. Tadi suku mah jaduk betung malapar. Betul latihan perangnya lagunan doang kieu mah.
Kuantara awang doang bener ke latihan pertempuran, suku jaduk betul lapar. Anak mah dia mah dengek. Tapi jangan pemajikan nanti mana cenah ya? Latihan pertempuran atau mata disensirikan pemajikan ge. Doang jelema edan nu gelo lepas. Nah, nges, kuari sesuai ucapan Jaro tadi teh ya. Put saat 100 kali, sekot jam 50 kali. Hansip, RT, ajudan. Kayak dia mah ngomong naro, puga gimana udang gering. Udah tita pusat, tita lompat dia lain gampang. Dia ngobaran makaing, baran amis-amis dia merah vitamin. Dia mah disiksa labatan dijajah ku Belanda baheula doang kieu mah. Pasarowai kebereng maturan Belanda sih yo. Aduh, Roja ajudan aja nyeri cangkeng, masa nikah sekot jam. Kadak nyeri cangkeng, kadak nukar itu gaya laju ngeluh pada dia mah. Dolo, Israel jeung Iran, perang, mana aya nyeri cangkeng? Allah. Atuh dulu tertinggi jabatan ti Iran kamane. Waktu itu disuluk doang, des, rudal peting berawal. Aya ndom gejebol kumeh nama. Dia mana latihan push up segala macam. Pantas ge maraton olahraga. Nah perang lupa heula mah lagu naon. Bahasana tuh nucok Jaro, amun aya rudal lumpat atau modar di tengah jalan, bencar hulu ge. Nges, Hansip, RT, ajudan, nyahonaon dari ya kana rudal. Dulu obong tadi rudal nyahonaon. Gue dari ama nyaho ge kana pertasan jang we. Ngas Jaro mah gradiuk be ditudun becek dah sakeun kami nek kuning heula ya strategi untuk perang gerilya Hansip nek didik budak ieu kuaria. Nges, sip. Jaro nongon itu nya. Awas ada lemon teu. Iya. Oi, ngas kieu be urang. Kieu salah kitu salah. Lamun nurut ka Jaro urang paeh di tengah jalan ih. Atah pagawean, lain perang paeh na jihad. Atuh mah pan paeh disiksa Jaro mah teh nah. Jihad dan lain. Jaminan geus teu jelas. Ada mah jihad urang ngabela Islam. Waktu pan surga jaminan geus jelas tah mah. Atuh urang Jaro na gebukan teh daripada nikah urang kieu paeh urang teh heula teh. Menjaru heula nu paeh urang yuk. Urang gebukan teh yuk. Mas, Geus. Siap. Wah, Oi, nanon, Mas dari malah litikan malah keangkat. Anjing dong arep aing paeh. Aing, udah gitu. Dari anak-anak ini sip, ajudan atau pengoda dengan lebih jadi ke Jaro. Oh, harga dirian Jaro kerkim anjing dari dia. Mau digaji dari aku aing pecatan hiji-hiji. Sabodo teh dipecat gaeng mah jong opade kopek sih gawe buang benang tanah tukang nilep bodoh teh. Hei, Mas. aing tukang gosok teh.